Dina hadis nalika jalma mangsana hadir ajal sep umur jeung rizkina, maka turun malaikat opat pisan narik nyawa tina dua suku leungeun, asa dina beuteung aya regang cucuk, ditarik ku nu gagah rejeungna ditusuk, rarasaeun tina beungeut kasusahan, langit ragrag kana jagat katindihan, ku payaning banget payah rupa pias, kesang ngucur tina tarang ngangsep napas, eta maot karasana huru-hara, kabeh badan pada sakarat pohara, barang nyawa nepi kana ti korona, pegat titinggalan dunya jeung ahlina, tutup lawang tobat rejeung ti gulandang, fitnah agama serta iblis harudang, ngarupakeun indung bapa jeung sobat anu maot dihareula tingkah lebat, ngajak asup kana agama Yahudi, agama Nasrani, bari amis budi, mawacai dina gelas ngabibita, anu kagoda eta cilaka nyata, maka lamun iman kuat taat boga, tangtu malaikat ngajaga tohaga, lamun ipis iman amalna kacileun, meureun ngagodana iblis bulan balen, paur sasar aduh dulur masing awas, sing curiga ti ayeuna bising tiwas, abdi nyuhunkeun afwa sarta afiat.
Iya